Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepangdi sareng abdi Muhammad Denis Narojab dina warta nu bade dikipanikeun nyaeta korban longsor di Desa Tonjolaya, Bandung. Puluhan murid sakola SD di Desa Tonjolaya, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung kena bencana longsor. Seueur murid anu masih keneh diajar di tenda darurat. Teu tiasa sakola deui kusabab sieun aya longsor susulan. Saeutikna aya 183 murid sakola menengah pertama anu jadi korban longsor. 46 urang diantarana nyaeta murid SDN Cisondari anu sakolana deukeut sareng tempat longsor. Khusus pikeun murid kelas genep anu sakedik deui ujian nasional 2 minggu ieu maranehna bakal diajar di imah Kepala Sakola di Cinosari. Sengaja ditempatkeun di dinya Supardos tiasa meunang bimbingan nu leuwih samemeh ujian nasional. Murid bakal dipasihan bekal pangajaran tambahan utamana pikeun mata pelajaran Basa Indonesia, Bahasa Inggris, IPA, IPS, sareng matematika. Unggal poe Senen, murid anu diajar di tenda pikeun kelas 5 kahandap meunang bimbingan khusus nu didatangkeun ku Dinas Pendidikan Kota Bandung. Tenda daruratna diadegeun di Blok G5 di Perkebunan Teh Dewata, kira-kira genep kilometer ti lokasi longsor. Dina kaayaan diajar jeung ngajar nu saayana murid teh katingali teu bareutaheun. Putri sasahiji siswi murid kelas 4 anu diajar di SDN Cisondari nyarioskeun yen manehna kurang ngeunaheun diajar di dinya. Nah sakitu wae anu kapihatur wilujeng patepangdi dina warta anu bakal dongkap. Amit mundur amit mungkur sareng abdi Muhammad Denis Narojab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.